Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Sri Sulistyani Dewi bade ngadugikeun dongeng anu jejerna Sireum jeung Japati. Aya sireum rek minum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna teu soledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeum beu palebah dinya mah, tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gogorowan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek dikarelap tulungan." Kabeneran aya Japati keur cineuteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengieun aya sireum gogorowan menta tulung. Barang ngareret ka handap katenjueun sireum keur kokosehan, Japati karunyangeun, "Geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum." Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana taneh. Sireum pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus ngalepaskeun manehnana tina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh keur cineuton deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di hanapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun leumpang keuketeuyepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna, "Heh Japati, buru geura hiber tu aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukana Japati panggih deui jeung sireum, cek Japati, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea nulungan batur nu rek meunang cilaka. Eta wajib, komo imah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Mung sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.